batur nu gaya maneh nu galong ayeuna teh loba jelema nu stres mikiran batur abah. Batur meuli pajero manehna meuli panadol. Batur naik mobil anyar manehna naik ambulan desa. Di rongsen teh ka rumah sakit da gambar mobil. Batur meuli kulkas asup angin. Dikerok teh ku salaki teu beureum kalah ka gambar kulkas. Naik nanya di lemur ieu aya nu beunghar, nu biasa, nu sederhana. Itu mah merupakan tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah bagi yang berpikir. Profesi mah demi Allah boleh sama petani, tapi rezeki mah berbeda. Profesi boleh sama pedagang sayuran, tapi demi Allah rezeki mah berbeda. Kalau ada tetangga maju di bidang bisnis sayuran, ada tetangga bisnis maju di bidang pertanian, harus dijadikan motivasi, jangan kau jadikan iri dan dengki. Bener tak? Di urang mah batur maju nyeri hutu. Batur meuli kebon muja tong gawe bisi disulurkeun riweuh sama hirup teh inget amit inget. Harusnya dijadikan motivasi. Kenapa dia kok bisnisnya bagus? Oh, dia jujur. Pedagang yang jujur akan masuk surga bersama Rasul. Tidak boleh mempergunakan sumpah palsu, tidak boleh mempergunakan timbangan, tidak boleh mengurangi timbangan, tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Itu pedagang. Motivasi ulah dijadikan iri dengki gitu halus mah. Gimana dukuna? Saha tano. Diweuh di nya mah hirup teh. Sudahlah bersyukur. Beunghar ge batur, kasep ge batur. Suami ibu mah ya suami ibu we pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal lelah. Lain pada kuring lalaki sing karunya kacaroge. Hei, lalaki mah pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal lelah. Kadang-kadang di kebon ge nya beres salat, beres tuang ngarit lain bohong. Padahal dina hatena mah ngomong teteh awak teh nyeri satu langsung sendi, demam dan pilek tetep ngarit. Demi anak dan istri agar bisa sekolah, bisa memberikan nafkah lahir dan batin. Cok salaki nanti mun aya mah da jukut nalaja darek mesen ieu teh. Moal ngarit nyeri awak teh. Sabab dina eueuh dina lajada ge eueuh. Na Tokopedia eueuh, na Shopee eueuh ini teh hujan-hujan ge. Tak sing karunya ka salaki sia teh. Warukanan kumaha jadi lalaki teh. Lalaki mah pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal tanggal merah. Batur mah minggu teh pere, manehna mah ka kebon ngubar. Teu pere-pere sia teh mah. Batur Agustus upacara, sia teh mah ngaboyor. Lain seuri. Sudahlah bersyukur. Bersyukur masuk, tidak bersyukur kuf. Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Kurang mah abah sakieu pirang-pirang alhamdulillah bisa muludan. Gaza, Rafah, Palestina, Yaman, Yordan sedang bermasalah. Mohon maaf di beberapa daerah untuk mendapatkan air bersih ngantri, subsidi air dari pemerintah pakai tangki. Urang mah sakieu geus pirang-pirang alhamdulillah. Pandang yang bawah kalau masalah harta, biar merasakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu motivasi, kenapa masih tua suka ke masjid? Manya nu ngorah henteu kitu. Lain panas nyebret semua. Geus sakitu bersyukur. Bu, rizki itu neng bukan hanya sebatas materi. Kalau anda punya persepsi bahwa rizki materi sempit, rizki teh abah universal. Tenang hati, rizki. Betul tidak? Anak soleh, anak soleha, anak berbakti, sehat, rizki yang tidak ternilai. Duit itu cuman duit, nanaon tanya. Mun duit teh rizki, sehat. Batur mah tingali oksigen di IGD, ICU, besok hari Senin akan dioperasi. Urang mah sakieu geus alhamdulillah. Ayeuna ngomong kitu teh. Balik mah nararaek atuh ieu teh naik. Ararahal beulieun dengan kieu we resiko teh yo. Bari ngomong ka salaki rumah tangga laki rabi lara bagja pahit beueur geus dila. Ini eueuh kamajuan. Eueuh hayang maju teh.
ngilu kana truk sia kahareup ngilu sia kahareup tuh ka ditu ke balik kana Grab maju sia lalaki ge lain teu hayang mere duit miliaran lalaki ge lain teu hayang mere ratusan juta demi Allah rizki mah sudah tertakar tidak mungkin tertukar uktub wa amaluhu wa asaluhu wa rizkuhu amal ajar rizki sudah tertulis kok di lauh mahfud geus tertakar rizki teh matak syukuri sok nanaon teh kamajuan